Ngan sonten pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring dal pakusna Simkuring jenu ditina. dina acara Warta TV Sunda anu bade ku simkuring didugikeun miwara kasus ngeunaan palitna jalmi di Walungan. Di Garut, Jawa Barat, usum hujan tahun 2018 tos dimimitian awal bulan oge pamarentah Garut tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawas-lawas pada dina usum hujan. Hujan angin nu ngalanda kota Garut khususna daerah Cimanuk nyebabkeun banjir nu ngakibatkeun korban jiwa. Salah sahiji korban anu diidentifikasi nyaeta almarhum Nuripa. Kanggo salengkepna urang langsung ka lokasi anu atos aya reporter nyaeta Saudari Amel. Kukituna mangga ka Saudari Amel kanggo ngadugikeun kajadianana. Nuhun ka saudara Jais sareng saudara Dalpak, kalarasan abi nuju sareng saksi mata atau warga sakitar nu aya dina tempat kejadian. Ka saudara Maman, kumaha kejadianana? Ikieu kejadian teh abi kalarasan nuju mandi di wahangan. Aya si Nuripa nuju nyesel sampingna pakaiana jeung anu kolor-kolorna lah gitu. Terus saya baturana iseng kalungkeun kolorna anu abahna. Si Nuripa langsung anclug nya adanya pisan ka kolorna teh di si nu abahna. Si Nuripa tuh bisa ngojay. Jadi karena terus si Nuripa bisa dirinya ke bawah palit lah sekitar 200 meter gimana kali itu terus mati. Hatur nuhun penjelasanana. Balik deui ka studio. Saatos sabaraja mait si Nuripa tos kapendak teu nyawaan di daerah Cimanuk. Kondisi mait anu teu mangrupa anu keur nyepengan sakit. Simkuring bade ninggalkeun korbanna. Ieu korban nu tadi dicaritakeun anu paling di Walungan sajauh 200 meter. Kukituna tim redaksi TV Sunda ngiring bela sungkawa ka korban. Pamirsa mung sakitu warta nu tiasa ditepikeun ku TV Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring dal pakusna. Ka saudara Jais sareng saudara Dalpak, kalarasan abi nuju sareng saksi mata atau warga sekitar anu aya dina tempat kejadian. Ka saudara Ieu rasa ngaranna cak abi gigi. Rek. Asa urang kamu masih di lah balikan deui. Sok. Ka saudara Lex. Kalam. Saudara Maman. Rek. Lex. Heuh. Yang Maman. Maman sok maman. Kalam. Dek ulah ganeng ya. Aduh salah tuh. Maman.